Apa neng? Kurangnya orang teh rumah tangga lila, tapi teu gawe budak. Tuda neng mah goyangan anak kurang ke AA tuda. Anu dulu ayo. Neng AA neng nyalahkeun AA sih. Da emang bener kenyataan anu ayo teu boga tenaga. Mana mah kudu dijamu wae. Masalah gitu mah bubar we geus bubar lah. Oke, bubar. Tetap non paras ya. Oh iya, aya naon tuh? Aya naon? Iya Pak, tas mang tahun-tahunnya abi teh rumah tangga tapi teu gaduh budak we Pak. Manawi bapak atuh lah. Kersa oh iya geuning gaduh kenalan model ieu. Yo, latih parasnya. Gampang gitu mah ya. Ya Pak nya. Yo, dikasih solusi aku Pak Kadus. Yo, datangan alamat ieu nya. Oh nya. Jom, sok damai heula damai. Nuhun Pak nuhun. Nuhun. Nuhun, Neng berobat. yuk enak sang berobat yuk. Mananya neng alamatna? Mana? Dengan kita sama Palidia. Oh iya sih kan nama nengnya. Oh iya. Ayo tuh. Permisi Mbah. Sok masuk, aya naon? Jadi kieu Mbah. Heup, aki mah geus apal tujuan anjeun. Wah bener neng ieu mah dukun teh ieu bagus neng. Pisan Pak Kadus milihna neng. Pokoknya Neng. Kek, manawi aya naon? ieu teh kumaha? Dukun teh tadi teh nyaho tujuan urang ka dieu. Tapi ayeuna kana nanyakeun deui. Waduh, cenah deui seluruh teh. Si gana mana nih? Kalah kepala polok kira ada kenal deh. Jadi kieu Mbah, abi teh rumah tangga tos mang tahun-tahun teu gaduh budak bae Bah. Sugan di Abah geuning gaduh ieuna gaduh solusi kanggo abi berdua ieu Pak. Eta Bah. Eta mah masalah cete. Alhamdulillah Bah. Naon bes ieuna Bah persyaratanana? Teu kusi make pasyaratan. Syarat nama sarupa, ieu pamajikan endongkeun dina lina saminggu. Insya Allah sok tungguan sabulan. Ieu tokcer cos pelendung. Duh, neng kudu ngendong di dieu neng. Kersa neng ngendong di dieu. Eta ai kirana cik aku mah. Nya ai mun sakirana mujarab mah da amak. Wios lah neng jeung ngendong di Abah lah. Oh, mun asuh ari AA. Ngawidian mah. Oh, nanti gitu mah. Bah, abi nitipnya si Neng, pokoknya mah ke si cos pelendung nya Bah. Insya Allah ai ikhlas mah. Nuhun, abi bade iyalah bade wi heula. Mangga. Nuhun Bah, pamit Iya. abinya. Ayo Neng awi heula. Misi Bah. Sok asuh. Aduh, Bah, manawi si Neng atau cos pelendung Bah? Lah, eta mah masalah genteng dugi kumaha. Nuhun Bah. Engke geger sok ketinggali eta pada tos tara gagal deui nu ka dieu mah. Sok tos pelendung. Abi panggil di candak si Neng na. Oh, mangga. Nuhun. Ya abi kan goya tuh kanggo meser ieu abahnya. Ada Ah, ulah sok ngaran repot sok. nuhun ka abangan si Neng meureun di candak ku abi ayeuna. Mangga itu mah mohon sok. Neng ka dieu Neng. Kah, kumaha bah? Tuh aya si AA ka dieu. Oh, mun. Ah bener euy cos pelendung. Neng atuh hayu we lah jeung AA. Adi mah mau ngiring di sareng AA. Betah kana jeung si Abah. Jos pelendung mantap pokoknya mah. Ah aing mah si Neng kalah ka cos pelendung lah ku si Abah. Ah aing kakak gobrak ku mah geus. Alhamdulillah aya nu mere manuk euy. Pak bukan manuk alus Pak. Waduh meureun tuh halus. Urang meuli ge mahal. Manuk naon ieu? Ieu teh manuk puter, puter-puter gitu. Diical mana wi? Moal. Lah ical atuh palah. Moal. Ical 100. 100. Heeh. Wah, urang meuli ge 300. Berapa ieu? Geus satu kieu ya, urang mah bae lah dijual rugi, menang meulina mah 300. Heeh. Pedah ka maneh geus beu 200 aing mah. Sok beu 200. Jangan megacor ya manukna ieu. Sok. Nuhun nya. Tuh, dibawa kami Pak manukna nya. Nuhun sok. Siap, yuk. Eta mau meuli manuk. Mana meuli di mana eta? Si Pak Kadus tadi ada mau urangan 50.000. Ah, waduh, gak percaya. Bener 50.000
Bu, ya malu-malu dia malu tuker ya kayak mau. Awas ya kurang mana digoreng. Pokoknya mah masakan. Benar dia lah. Kan mereka cai neng lah. Neng, gimana petiga halus? Pak RT asal resep kabita, ibu luna meni, aduh tuh meni herang gitu. Nuhun Pak RT mani gayanya menawin Pak RT Yogi gitu iya mana? Kurang bisa, ada dua kuku aja kan saat bisa ke kamera mana, ini juga dia meni. Alhamdulillah mereka jodohan. Malah udah pesa ke Pak RT 100. Nah, tadi 100 menang beli 50. Masih Pak RT. Wah 100. Wah jual wae daripada kita digoreng. Mohon atuh Pak RT. Nah, dipastikan we ka Pak RT mah. Oh 100 nuhun. Oh siap deal Pak RT deal. Mereka lihat atas tanya. Ya atur nuhun Pak RT. Di sana dia nya. Sing jodoh sing hirupnya. Ah, alhamdulillah Pak RT. Berarti ngajual manuk. Ah. Di mana kemana ke neng? Apa di? Cuma 50.000 tuh. Akan beli 50.000. Aduh, itu teh neng nang meser ate 200.000 neng. Ah, lu mana tahu? Aduh, mau lain 200.000 dijual. Waduh, ayo. Ah, yang bakal kamu berat.